Jumat Kliwon. Bagi acu tepang deui geuningan ieu. Dina Kemis wengi seperti biasa Jumat Kliwon nyarengan Sohib Kosmo. Aya sababaraha carita dina wengi ieu anu baris dipedarsu. Tapi Omas ulah ngadangukeun Jumat Kliwon sosoranganan. Omacu bisi aya nu maturan, bisi aya nu datang. Kade ulah ngadangukeun Jumat Kliwon sosoranganan. Ulah. Wilujeng ngadangukeun Jumat Kliwon. Kuring anu ngalaman, kuring tangtu moal percaya. Lamun seug ngan ukur ngadenge omongan ti batur. Matak sok sanajan loba nu nyingsieun ka kuring, ngeunaan kaayaan di salah sahiji tempat anu rek nahaja dipake camping. Nyaeta ku kuring jeung barudak. Nya ari tempat anu rek ngadon dipake camping ku kuring teh Gunung Peti Mati anu katelah nama. Kuring hayang nyobaan camping di eta Gunung Peti Mati lantaran di tempat eta mah kuring can pernah ngadon camping. Samemeh indit kuring ngadon ngobrol heula jeung barudak. Harita aya salah saurang babaturan kuring anu ngabedokeun moal tulus milu camping. Sigana wae manehna teu tulus milu camping ka Gunung Peti Mati teh ngadenge beja yang di tempat eta mah angker. Sok sanajan pada ngolo ku kuring jeung anu sejen, keukeuh manehna mah moal tulus kana miluna. Cek saya mah, geus lah campingnya di tempat biasa. Dek, di tempat biasa mah bosen. Jadi urang teh ayeuna mah kudu neangan tempat anu anyar, anu can pernah dipake camping ku urang-urang. Ah, mun kitu mah saya mau ngilu ah. Nah, bet moal milu.
dabangan sabet ka Gunung Peti. Nah jadi borangan gitu ari maneh. Pan biasa gimana mah pangwanianana. Lain ya. Cek bapak saya oge. Gunung Peti mah tempatna angker. Jadi orang tara diizinan mun camping didinya mah. Nyaan maneh teh moal jadi milu camping ya teh. Moal ah. Saya mah rek balik dewe. Tadina kuring rek ngadon indit camping ka Gunung Peti teh opatan. Ngan kusabab salah saurang babaturan kuring anu ngaranna Ade tetulus milu. Nya kuring indit teh ngan ukur tiluan. Eta oge asa kurang pas keur kuring mah. Lamun kudu indit jeung nu sejena ngan ukur tiluan. Malah cekolot lamun indit-inditan jumlahna ganjil teh sok aya nanaon cenah. Jadi lamun indit-inditan teh jumlahna kudu jangkep. Tapi sok sanajan kitu kuring jeung nu sejena teu ngabatalkeun kana paniatan. Kuring jeung babaturan kuring anu duaan ari indit ka Gunung Peti mati. Kuring arinit ke Gunung Peti mati rek ngadon camping. Teka catur di perjalananana. Kuring tiluan geus araya di puncak gunung. Malahan harita geus aya di salah sahiji tempat anu pantes dipake keur ngadegeun tenda. Eta oge ti barang datang ka eta gunung tara-tara biasa kuring ngarasakeun aya hawa anu aneh di eta tempat teh. Tapi sok sanajan kitu oge kuring masih kena teu ngarasa keung. Kusabab kuring aya di dinya henteu sorangan. Kuring bebenah di tempat anu kawilang pantes lamun dipake keur ngadegeun tenda. Pas sore mah di eta tempat anu dipake masang tenda ku kuring asa biasa-biasa. Ngan atuh basa waci geus ngagayuh ka peuting. Padahal can peting-peting pisan. Kakarek jam 8 kuring jeung nu sejena geus ngarasa tunduh. Rasa tunduh teu katahan. Nu antugna kuring tiluan arasup ka jero tenda rek ngadon sare. Aya di jero tenda mah kuring oge langsung sare geus teu inget deui nanaon. Keur kuring taribra sare karasa tenda eundeuk-eundeukan siga aya lini. Kuring anu geus sare oge jadi hudang. Sabab sieun aya nanaon di eta tempat. Malah nu hudang teh lain kuring hungkul. Tapi batur kuring anu duaan oge jadi sarua kahudangkeun. Aduh, aya naon ieu? Arudang-udang. Anjir,
Naon euy? Lini euy. Sok udah nggak tuh. Tengah goler wae. Buru keluar deh. Buru keluar deh. Lini euy. Kuring langsung carengkat. Maksud rek keluar ti jero tenda. Dan oge kuring aya di luar. Harita basa kuring nyingkap ke lawang tenda. Kuring ningali keanehan anu aya di saluareun tenda. Nah eta tempat anu dipake ngadekeun tenda teh kaayaanana jadi beda jeung basa tadi sore. Nah tenda teh jadi pernahna bet aya di hareupeun kuburan. Padahal di barang datang ka eta gunung anu dipake camping oge. Kukuring jeung nu sejena teh katinggali aya kuburan di eta tempat. Mimiti kuring ngarasakeun aya keanehan di eta tempat. Malah kuburan nu katinggali teh kuburan nage kuburan anu geus heubeul. Lain kuburan anyar. Ningali tutunggul kuburan oge batuna anu geus lukutan. Jeung katinggali umurna geus lila pisan. Sok sanajan kuring tiluan aya di jero tenda. Tapi ari aya keanehan kitu mah teu burung bulu punduk kuring jadi cingkuriding. Bapaknya cek omong balarea di eta gunung teh aya nu ngageugeuh. Kuring tiluan jadi cingareret can pada ngomong. Kuring sararea masih heran karena eta kejadian. Kuring oge tulus kaluar ti jero tenda. Tapi langsung arasuk deui ka jero. Malah harita lawang tenda oge langsung ditutupkeun deui ku kuring. Kuring langsung ngomong bari satengah ngaharewos. Nah, jadi aya kuburan. Pan sidik ti mimiti datang oge teu ningali aya kuburan di dieu. Ya, jigana caritaan si Ade teh bener euy. Kumaha tuh euy? Uing mah jadi keung ya. Tenang euy. Pokona mah ulah gempeur. Ieu mah bisi ditinggalian urang hungkul. Esok atuh. Coba si dikendai keluar. Tinggali keluar. Kuring tiluan nyobaan melengkeun deui lawang tenda. Kuring sarerea ngerasa aneh deui. Sabab basa lawang tenda dibukakeun. Kaayaan di hareupeun tenda jadi biasa deui. Di hareupeun tenda teu katingali deui aya kuburan. Kuring tiluan jadi cingrareret deui ku keanehan di eta tempat. Geus kitu kuring tiluan oge kaluar di jero tenda. Kuring ngajaranteng di hareupeun tenda. Keur kitu ujug-ujug karasa aya angin anu ngadeos datang ti satukangeun. Kuring oge langsung cingrareret ka palebah datangna angin anu karasa nebak kana awak meni nyecep. Dreh katingali di tukangeun tenda teh. Nah jadi aya kuburan. Nya kuburan anu katingali mimiti aya di sareupeun tenda teh. Harita ningali kitu mah kuring tiluan oge teu loba mikir panjang. Kuring langsung arasuk deui ka jero tenda.
Keayaan desa tempat bagi kerasa jadi geeman. Kasihan kuring jadi nambahan. Wah buahnya eta pisan meureun kuburan anu sok loba diomongkeun ku balarea teh. Antungna kuring tiluan ngaredempes di jero tenda. Bari ceuling. Ngadedengekeun keayaan di luar. Alah si Asep mah katinggali awakna teh ngadegdeg. Maka teh ku ngerasa sieun siga nama. Mah tuh euy, boboh eta kuburan aneh euy. Urang mah jadi sieun atuh. Nya mah tuh. Coba erek balik wae kieu mah. Oh, urang bek sieun. Ya, sok sanajan kieu kajadianana, tapi urang sarerea kudu tetep aya di jero tenda. Nya merek balik mah kajian kewe mau isuk-isuk nya. Sababaraha menit kaayaan di tempat sepi jempling. Malah angin anu ngadeos oge geus leungit. Kuring oge nyobaan ninggali ka satukangeun tenda. Kuring melenekeun lawang jendela tenda. Tapi kejadian teh bet aneh deui wae. Eta kuburan anu aya di satukangeun tenda teh jadi eueuh. Kaayaan di satukangeun tenda jadi seperti biasa deui. Geus kitu kuring tiluan oge niat moal neruskeun camping di palebah dinya. Nya kuring rek ngadon turun ti Gunung Peti harita keneh. Sok sanajan kaayaanana paroek tapi da kuring tiluan geus persiapan. Masing-masing mawa senter ke penerangan jalan. Harita keneh kuring langsung beberes tenda. Maksud rek ngadon balik. Kelila kuring tiluan beberes. Harita kene kuring tiluan geus siap-siap rek arindit. Kuring leumpang marina ukur di caangan ku senter. Can oge jauh kuring indit. Kuring jadi cinglarandeg ngeureunkeun leumpang. Sabab nahan di jajalaneun balik teh geus jadi aya kuburan. Kuburan anu ketinggali aya di hareupeun tenda. Ningali kitu mah kuring tiluan oge balik arah maksud ngajauhan eta kuburan. Malah ayeuna mah leumpangna leuwih gancang tibatan tadi. Kakarek aya kana 50 meter kuring leumpang. Ka kuburan teh geus aya deui di hareupeun jajalaneun. Kusabab kitu nu tadina kuring laleumpang ayeuna mah jadi lalumpatan. Beuki kuring ngarasakeun kakeung. Sabab eta kuburan teh beut pipindahan tempatna. Jadi can jauh kuring laleumpang. Kapegat ku aya kuburan. Kitu jeung kitu kajadianana. Cipang rasa mah kuring geus lumpat ngajauhan teh eta kuburan nu aya di hareupeun. Tapi naha gok deui manggihan eta kuburan. Kejadian anu leuwih aneh jeung pikasieunna. Geus kuring ngadon lumpat bari jengan ukur kukurilingan balik deui ke tempat anu tadi. Awak geus leuleus balas lompatan. Beuki ruasna sebab kuring cing kedeprek. Geus kuring ngedeprek kitu. Beuki ruas sabab kuring cing kedeprek teh. Ayeuna mah pas pisan di eta kuburan. Kasieun geus leuwih ti misti. Kamode keur kitu kadenge aya sora anu handaruan. Eta sora teh ditujukeun ka kuring tiluan.
Aya kasopanan pisan sia. Sila geus ngakiri di tempat kami. Ye, aing anu ngagegel di Gunung Peti teh. Sia moal bisa balik. Dengan suara serupa gitu, kuring tiluan oge langsung babacaan sabisa-bisa. Sidik suku geus teu bisa dilengkahkeun. Jeung anu aneh neuker kuring. Kuring teu bisa ingkang ngajauhan teh eta kuburan. Harita si Asep mah tepikeun kaceurik sagala. Sigana awahing kurasa kasieun anu kacida. Kusabab kuring tiluan geus ngarasa capek pisan. Balukar tina lulumpatan. Nyantuk nama kuring oge jadi cinggaloler di sisieun eta kuburan. Kuring oge kasarean di eta kuburan. Harita kuring jeung babaturan kuring kagoler di sisi kuburan. Lilirna deui teh geus karasa aya panon poe anu nyorot kana beungeut. Kuring langsung hudang bari tuluy ngahudangkeun si Roni jeung si Asep. Kaayaan harita teh geus isuk-isuk. Nya keanehan deui keur kuring tiluan mah. Sabab tadi peuting teh kuring ngadoncing galoler di sisieun kuburan. Tapi nah geuning ayeuna mah kuring teh bet ngagoler teh di sisieun gawir. Kuburan anu katinggali ti peuting teh bet eueuh. Nu jadi ruas keur kuring. Kuring sare dina gawir anu lumayan luhur. Nya hadana wae kuring telabuh kana eta gawir. Geus sidik kitu kajadianana. Kuring tiluan oge langsung muru balik ka imah. Kuring teu ngadon neruskeun camping di eta Gunung Peti. Geningnya nu kaalamanku kuring di Gunung Peti teh aya kuburan anu pipindahan. Nya eta pisan makam angker anu jadi carita balarea anu geus pernah ninggali siga kuring tiluan.
Seja nyaritakeun hiji kajadian anu pernah nyata ka alamanana. Ngaran kuring anu nelah Dani, ari imah di Jalan Babakan Ciparai. Kajadian di Gang Odeh, Jalan Babakan Ciparai, RT 8 RW 1 anu kieu caritana teh. Pamikir kuring supaya engke peuting teu tunduh, nya kuring harita ngadon sare heula pabeubeurang. Kitu teh lantaran engke peuting kuring kebagian jadwal ngaronda. Sok sanajan kasebutna di kota, ngaronda teh mangrupakeun hiji tugas keur masyarakat dina milu nalingakeun lembur dina wanci peuting. Kuring milu andil dina rumahat kana kaayaan lembur. Waktuna oge da teu unggal peuting, tapina bagilir saminggu sakali ewang. Kadang aya resepna ngaronda teh, pang-pang nama bisa bari tuker pangalaman jeung anu sejen. Kadang pan dina keur ngaronda kitu teh sok meunang pagawean, ninggang babaturan anu bareng ngaronda butuh keur batur di gawena. Warga oge gartol dina ngaronda teh, lantaran RT-na di lembur kuring mah lamun pareng aya ronda teh sok rajin ngontrol. Taracul jeun ari kawarga nitah, ari soranganna tara ngaronda. Lumayan kompak antara masyarakat jeung RT. Jadi lamun aya anu tara daek ngaronda teh,
Pak RT wani negorna. Jam 10 peuting kuring geus siap-siap rek ngadon ka pos ronda. Tempat ngumpulna anu ngaronda tiap peutingna. Basa kuring datang ka pos ronda, geus kasampak babaturan anu sejena anu sarua peuting eta kagiliran ngaronda. Nu kagiliran harita di antarana teh aya Dana, si Cudil, si Agus jeung si Aris. Biasa we lamun aya di pos ronda bari jeung can ngadon nguriling, kuring jeung babaturan sok ngadon main kartu. Maksudna mah supaya ngurangan kakesel. Ari ku main kartu mah waktu oge teu karasa. Kadang nyaho-nyaho teh geus wanci subuh. Keur jongjon main kartu, ujug-ujug datang Pak RT anu ngahajang ngontrol ka pos ronda. Karona teh ngadon cari cingwal di pos atuh. Pak RT, sekedap deui nguriling Pak RT. Geus jam 12 ieu teh. Sok ka dari itu. Garang nguriling heula. Har, geuning tos jam 12 kitu. Sugan teh masih keneh beurang. Nya jam 12 ieu teh. Matak geus karasa ti iskio oge. Sumun atuh Pak RT. Abdi bade ngontrol heula nya. Kuring arinit ninggalkeun pos ronda. Maksud rek ngadon ngontrol heula mitenan kaayaan lembur. Rada lumayan lega daerah anu kukuring jeung babaturan anu sejen dikontrol. Tapi sok sanajan kitu ari teu sorangan mah, malah jeung sababaraha urang babaturan dina ngontrolna oge sok tara karasa capek. Sok sanajan kudu leuleumpangan jauh, peuting eta mah make jeung aya keungan sagala. Ku ngadenge suara manuk bebenceng. Nah atuh bulu punuk teh jadi cingpuriding. Asa kareueung pisan peuting ayeuna mah. Nya pastina komopan ayeuna mah malam Jumaah ieu. Aduh, malam Jumaah ieu teh. Malam Minggu. Nya heueuh teu malam Jumaat. Meni geus poho kana poe di dinya mah. Geus atuh, tong diteruskeun ngontrol ka belah dituna. Urang balik deui we ka pos. Lah erek malam Jumaat, erek malam Minggu anggar we da poe ka teu peuting mah. Hate kuring jadi hemar-hemi rek neruskeun nguriling teh. Nu jadi lantaran kudu ngaliwatan kuburan anu masih kene aya kebon awian. Biasana lamun hate tepurun sarupa kitu teh sok aya kejadian anu teu puguh. Rek ngadon balik di ka pos ronda sorangan moal nya teuing. Rek neruskeun lampah rada sarieun. Kusabab anu sejen ngajakna neruskeun ngontrol nya kapaksa kuring oge milu jeung anu sejenna. Tempat anu rek diliwatan ku kuring jeung anu lian tianggangna oge katingali rada paroek. Maklum atuh mata kaayanana sarupa kitu oge da puguh eta teh pakuburan. Jeung masih kene aya tangkal awi anu ngahieuman. Ningali kitu mah hate teh beuki murengket. Pas pisan kuring tarpi ka tempat anu dipikasieun. Kuring opatan cing rarandeg leumpangna. Nu jadi sabab
katinggali daun awi jeung tangkal awi anu kadenge cing korosak jeung cing rareket. Dak dumada kaya angin menyeor nebak kana tangkal awi. Leungeun kuring oge langsung nyekel kana leungeunna si Aris. Harita kuring ngarasakeun aya anu aneh di palebah eta tangkal awi. Panon kuring jeung panon babaturan manco nitenan ka palebah eta tangkal awi. Kulantaran kaayaan jadi sarupa kitu, nu ngarasakeun keung teh jadi lain ngan ukur kuring hungkul. Tapina sararea oge jadi aya rasa kakeung. Komo deui kuring opatan ninggali dina tangkal awi anu condong katinggali aya anu ngabeleg-beleg bodas. Kuring langsung ngajak buru-buru balik deui ka pos. Tapi anu sejen can daek milu kana pangajak kuring. Antugna kuring jadi ngajaranteng teu jauh ti palebah tangkal awi nu aya deukeut kuburan. Ninggali aya nu ngabeleg-beleg bodas dina tangkal awi, salah saurang babaturan kuring anu ngaranna Dana pangangguran nyokot batu. Terus eta batu teh dibaledogeun ka palebah anu ngabeleg-beleg bodas teh. Pamaledog teh katinggalina mah pas pisan keuna kanu bodas teh. Tapi barang geus dibaledog, nah bet siga maledog haseup. Pamaledog neplos kadenge aya sora anu ngagorobas kana dapuran awi. Katinggalina ku kuring sanggeus dibaledog kitu, eta nu bodas teh siga anu usik. Bari jeung katinggali malikeun awakna ka palebah kuring opatan. Sanggeus malikeun awakna, ujug-ujug kadenge seuri ceceuleuh keteukan. Katinggalina ayeuna mah ku kuring sarerea geuning anu ucang angin dina tangkal awi teh. Jurig, jurig. Nyata pisan meureun anu disebut Kunti teh. Loyog jeung carita ti bararea. Kunti teh buukna rambueuk, beungeut teh hideung siga anu geus kaduruk. Bari jeung kulitna geus pareot, panonna polotot bari jeung dekok. Eta Kunti ngalayang turun tina tangkal awi. Atuh puguh we kuring jeung anu saja ningali kitu mah jadi tambah ngarasa sieun. Sok sanajan kuring lobaan oge, ari kudu adu hareupan jeung jurig mah nya sieun. Mimiti kuring sararea undur-unduran, maksud rek ningkahan eta Kunti anu katinggali ngalayang nyampeurkeun ngadeuketan. Awak kuring jadi ngeleper sabab umur-umuran kakarek harita ningali Kunti anu sarupa kitu. Kasieun kuring tambah rongkah lantaran basang nareret kakenca jeung kakatuhu. Gening babaturan kuring anu tiluan mah geus eueuh digigireun. Maranehna geus lompatan leuwih ti heula ninggalkeun kuring. Kuring langsung malikeun awak maksud rek ngadon lumpat. Tapi naha atuh kuring beu bisa kebat lumpat lantaran karasa awak kuring asa aya nu metot ti tukang. Puguh we jantung beki ratug. Komo katambahan ku aya sora anu ngomong bari jeung sorana semu ngirung teu pati ka harti. Kuring
teka pola babacaan sabisa-bisa. Sanggeus kuring babacaan. Nya aya paedahna tina babacaan teh. Nu karasa awak asa aya nu nyekel ti tukang teh jadi lesot. Kuring bisa lupat maksud ngajauhan eta kunti. Kuring lupat bari jeung diudag-udag ku rasa kasieun. Sabab rarasaan mah eta kunti teh terus nutur-nutur ka kuring anu keur lumpat. Kuring lumpat bari jeung geus teu malirek kana tincakeun. Jeung ari keur sieun mah lumpat teh bet ku asa hese jauh. Ngahaja kuring lumpat teh teu ngadon muru ka imah, tapi ngadon lumpat ka pos. Da pamikir babaturan anu sejen oge pasti lumpat teh ka pos deui. Tapi sekarang cu, waktu nak tanya kapan? Aki kita pamit lah, kita uya ke tempat anu jauh cu.
Sikapkan heula duwikeun ka dieu Jumat lewat ieu malam Jumaah payun urang tasarangan deui